Haji Farhan, hapunten bade ngaganggu waktosna. Biasa abdi ngawawancara anjeun sakedap. Mangga. Saha nami anjeun? Nami abdi Jundi. Kan ayeuna asup bulan Ramadan. Naon wae kegiatan anjeun di bulan Ramadan? Abdi biasa ngalaksanakeun salat duha, saur, tilawah, jeung salat tarawih. Di mana anjeun biasana ngalaksanakeun salat tarawih? Abdi biasa ngalaksanakan salat tarawih di masjid. Sebab ayeuna aya wabah virus corona, abdi ngalaksanakeunna di bumi abdi. Kunaon anjeun ngalaksanakeun salat tarawih di bumi? Sebab aya wabah virus corona. Kumaha cara anjeun ngalaksanakeun salat tarawih di bumi? Abdi ngalaksanakeun salat tarawih saperti biasa. Bedana ayeuna jeung keluargi. Saha nu jadi imamna? Nu jadi imamna nyaeta Bapak abdi. Iraha anjeun mulai ngalaksanakeun salat tarawih di imah? Sejak aya himbauan ti pemerintah. Hatur nuhun kanggo waktosna. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.